Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui saperti ahlaka. Ahlaka ngaruksak sa Allah Gusti Allah Fir'auna ka Fir'aun bi an agraqahu ku yaneuleukeun Allah ka Fir'aun pinahrin Nil di walungan Nil khosian bari nahina zalilan tegas nahina ba'da antogo sabada yen dolim ieu si Fir'aun wabago sareng lacut ieu Fir'aun waqala sareng nyarios ieu si Fir'aun liqaumihi ka qaumna Fir'aun ana rabbukumul a'la ana ari kuring rabbukum eta pangeran anjeun al a'la anu luhur. Wa adza sareng milaraan ieu Fir'aun sayyidana Musa alaihi salam ka sayyidina Musa alaihi salam wa qatala sareng maehan ieu Fir'aun wa sajana sareng menjarakeun ieu Fir'aun kasiron kana lolobaan minan nasi ti manusa wa azabahum sareng nyiksa ieu si Fir'aun ka manusa asyadal azabi kalawan bangetna siksaan. Wakazalika sareng eta nya kitu deui saperti Fir'aun Qarunu ari Qarun lamma takabbaro nalika gumede ieu Qarun khosapa ngableskeun sa Allah Gusti Allah bihi ka ieu Qarun al ardo kana bumi bahwa bari ari itu si Qarun teh jalu eta ngajerit ieu si Qarun fiha di itu ardun ila yaumil qiyamati nepikeun ka poe kiamah ila ghairi dzalika nepikeun kalian anu tadi dicarioskeun kama seperti perkara bi akhbari qaumin Nuh dina pirang-pirang berita kaum Nabi Nuh wa adin sareng kaum Ad wa Samud sareng kaum Samud wa qaumul Lutin sareng kaum Lut wa qaum Syuaib sareng kaum Syuaib fa'adzabahum nyiksa ka ieu anu kabeh sa Allah Gusti Allah bi kibrihim kusabab gumedena ieu anu kabeh wa ibsadihim sareng ngaruksakna ieu anu kabeh fil ardi di muka bumi. Ba'duhum ari sapalihna itu kaum bil ghoroki eta ku diteuleumkeun wa ba'duhum sareng ari sapalihna itu kaum teh birihin eta ku angin sor-sorin anu tarik atiatin anu ngaruksak atawa anu ngahancurkeun au bisoihati atawa kusentakan au bihijaratin atawa ku pirang-pirang batu wanarin sareng seuneu tarmihim anu nengoran ka ieu kaum anu nengoran ieu nar ka ieu kaum minas sama'i ti langit au bil zalzalati atawa kalawan goncangan asyadidati anu banget kama qala ta'ala seperti ngadawuh Allah ta'ala fakullan akhadna bidzambihim paminhum man arsalna alaihi khasiban fakullan kanu kabeh akhadna nyiksa kami bidzambihim kalawan dosana ieu kaum paminhum mangka eta tina sapalihna kaum teh man ari kaum arsalna anu ngutus kami alaihi ka ieu kaum atawa ka man khasiban kalawan hujan batu wa minhum sareng sapalihna ieu kaum teh man ari jalma atawa kaum akhodathu anu nyiksa kami ka ieu man akhodathu anu nyiksa ka ieu man naon asoihatu sentakan wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna kaum teh man ari aya jalma khosapna anu ngableskeun kami bihi ka ieu man al ardo kana bumi wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna kaum teh man ari jalma agrokna anu neuleumkeun kami wa makana sareng henteu aya sa Allah Gusti Allah teh liad limahum eta dolim Allah ka ieu anu kabeh walakin kanu tatapina aya ieu kaum teh angfusahum kana dirina ieu kaum teh liad limuna eta anu darolim kabeh wallahu a'lamu bissawab.